Urang lajengkeun deui nya rajengkeun deui ngabahas ngeunaan kisi-kisi soal nu bade kaluar dina penilaian akhir semester. Jadi itu bagian tina latihan nya. Nomor 14 parantos nomor ayeuna. Pek baca ieu dongeng tur lengkepan. Baca dongengna ye. Ieu aya sadena dina buku paket. Henteu kanyahoan deui. Tuh. Titik-titik berarti hiji tanya. Berarti nu kahiji, kadua, jeung katilu. Nya, nu kahiji naonna tah ieu ti mana? Teu kanyahoan deui ti mana datangna eta cai. Ngan lab we bae tuh. Harti ieu mah nya, harti ieu mah tinggal dipasang-pasangkeun. Nomor 15 mah. Sinonim teh anu hartina sarua. Kerem teh teuleum nya, kerem teh. Terus naon amanat nu aya dina dongeng sasakala situ bagendit. Naon? Babakti ka kolot lain ieu mah dalam boncel. Nya teu bakti ka kolot. Balukar atau akibat teu bakti ka kolot. Ulah nah ieu nu pangdeukeutna mah. Nya ulah jadi jangan mendit. 18. Latar tempatna belah mana situ bagendit teh? Situ bagendit teh di mana? Di Garut, di Subang, Karawang. Sok. Jadi sorangannya browsing cobaan. Dan hiji poe isu-isu sikabayan keur ngorongkol tah mimiti ieu mah. Mimiti carita, geus we gampil buka we eta mah. Cerita. Terus torojo sikabayan nyamperkeun bari mah besok si Abah Kerung. Nah, Kerung teh artina asa aneh gitu. Nah, Guning Moro teh berburu itu membawa pisau ya, membawa pisau raut kabayan aneh kan. Tak buka lain. Nah, iya masalah berarti konflik karena. Ya. 21. Tuh bah cek uing ge naon kata kabayan. Saya benar nih membawa pisau raut ya, karena orang lain mah pasti tidak akan bawa. Nah, ini apa naon eta kos kitu ngaranna tah resolusi sebutna. Nah, resolusi. Dalam boncel mah ieu teu bakti ka kolot. Terakhir ari mitina mah alus perjuangan si boncel teh nya. Diajar leuweung asluk-aslukan, diajar nepi bisa maca. Tapi keur waktu anjeunna geus jadi, geus boga pangkat, kalungguhan, kedudukan. Poho kolotna diusir. Konflik mah tah ieu tah pas soal cerita. Ai pas puncakna mah disebutna klimaks nya. Solusi mah engke resolusi. Cerminan bisa jadi koda atau amanat. Nomor 24. Tokoh nu aya dina dalam boncel non iwal awas kecuali. Nah, kalau misalkan kalian ini membaca dengan seksama pasti ini kalapa tuh aja itu ya, kalapa dijebak. Kalapa karena bukan juragan kelapa tapi kepala. Di titik mana, lebah mana, watak atau karakter si boncel anu perlu dicontoh ada si boncel ge. Jadi si boncel teh henteu goreng-goreng teuing. Babara karakter diantaranya soson-soson nih serius belajarnya. Sehingga tadinya ia agak bisa baca, dapat baca. Nomor 26. Kumaha kalakuan si boncel waktu kedatangan kolotna? Bager tuh, wah diusirnya. Tengaku tah. Terus bahasa si boncel ngarandapan atelah sawak-awak awakna atuh tah geus ngusir kolotna teh manehna. Kumaha cok urang puas karunya ngaduakeun sedih. Karunya nya, da karunya kumaha? Tapi urang ulah nurutan. Doraka ka kolot, akhirna jadi gering, kesrek, arateul sawak-awak. 28. Lantaran sering ramen teh sering ya, lantaran sering disiksa si boncel teh kabur ka leuweung. Si boncel teh pelaku tah boncel teh. Ari leuweung, naon tah leuweung teh latarna naon sebutna latar ya, latar tempat juga. Nah ieu nya. Alur nu dongeng boncel teh maju, alur teh henteu mundur ya. Nah gulur tinang tuh, tapi nu pang tepat nama
eta maju 30. Bagian pelaku dumasar karena karakter nah nungkul. Nah dia jawabannya protagonis jeung antagonis ya. Karakterna kalau protagonis mah berarti karakter utama, antagonis lawana. Runtuyan kejadian alur ya mah. Nah kata kuncina keywordna itu alur, runtuyan kejadian sebutna alur. Naon amanat dongeng dalam muncul amanatna naon nungkul. Nah, ya alamatna ulah duraka kakolot gawe aya ieu tapi nu paling eta mah nonjol mah eta ulah duraka kakolot. Duraka mah akibatna bahaya. Tina dongeng sakabeh ngalatutut sawae palakuna tokohna saungkul si Abah eueuh, si Abah teu dicaritakeun, si Ambu eueuh. Nah ieu sini nih nya. Naon amanat nu aya dina dongeng sakabehan ngalatutut amanatna naon? Lut kakolot teu kacaritakeun, ulah gede amak teu kacaritakeun. Ulah gampang nyokot kacindekan, kudu usaha. Kudu usahanya bisa iya tapi nu pangdeukeut nama kita ulah gampang nyokot kacindekan, jangan terlalu cepat untuk mengambil sebuah kesimpulan ya. Kesimpulan kan si kabayan karena melihat bayang-bayang langit pada permukaan sawah sehingga ia beranggapan bahwa sawah itu dalam, padahal henteu. Nah, dongeng nyaritakan sesatuan nah gampang imah tayanya dongeng dan palakuna teh sesatuan bisa ngomong jadi kalakuana kos dilema we gitu nya eta disebutna dongeng nyaritakeun dongeng sesatuan. Lamun mitu mah gaib, lamun sesatuan mah nyaritakeun pasta sesatuan fabel disebutna teh. Dongeng nu isinya nyaritakeun kejadian nu unsur sejarah itu mah babad disebutna ya, disebutna babad. Tapi aya dongengna aya karanganna jadi henteu sadayana murni sejarah, tidak semuanya murni sejarah. Jadi 7. Naon dongeng nyaritakeun kajian jalma biasa. Cinderella jalma biasa ya. Hari ini malah lainnya sebutna parabel, ieu marangga wulung mah. Disebutna sakala dalam muncul ya. Disebutna nyaritakeun ieu nanti dalam muncul mah lain parabelnya. Nomor selanjutnya nomor selajengna nyaeta caritana singkat. Nah ieu mah ciri dongeng dina buku aya ieu mah aya kabeh sadayana nya dina buku baca we ciri-ciri dongeng tah. Nyiro kidul tah nyiro kidul mah disebutna mite lantaran makhluk gaib nya tah sifatna gaib mite disebutna. 40 dongeng parabel nanungkul ieu aya nilai-nilai kosi kabayan kos itu ya, aya cerita bebeneran dalam boncel ge sarua nya aya carita ieu bener aya nilai-nilai moral di dinya. Tah mah kasopanan ya bab kasopanan. Nah geus mah caritana ngeunaan dongeng enak. Pertanyaan anyar ngeunaan kasopanan atanapi tata krama. Naon nu kudu dipilampah memang nganjang kaya baturan. Janjian heula atuh nya di WA heula. Terus kumaha lamun urang diajak dahar? Kumaha baturan? Ya tarima. Nya kamu beri beuteung mah nya tarima tapi ngunuhkeun heula nuhun atur nuhun. Itu ulah tapi ulah main syuk wae sangu teh ulah. Gunana naon tata krama ka batur teh? Lamun anjeun sopan ka batur, ieu teh sebenarnya saroja ngahargaan diri sorangan. Jadi lamun anjeun hayang dihargaan ku guru, anjeun kudu ngahargaan ka guru. Sarua. Lamun guru diharekeun nya karunya di jero kelas dicuekeun. Nya maneh anjeun moal dihargaan ku guru. Sarua we nya jadi si dihargaan. Eta gunana tata krama. Mimiti urang acungkeun leungeun tuluy nangtung punten menawi tiasa bade ka pangker teh ka WC. Jadi lamun ka WC teh ulah Pak hayang ka WC henteu caritana acungkeun heula leungeun terus nangtung. Terus Pak punten gitu bade ka pangker tah jadi ka WC. Ya.
ragam bahasa naon minta izin ka guru malah bahasa lemes nya lemesna lemes ka batur Pak abdi widi ka bade ka pangker contohna ka situ nya bahasa kasar ulah bahasa kasar mah da urang teh siswa kumaha sikap siswa mun dipapatan ku guru unggek baring anuhunkeun merhatikeun ningalikeun ngajelaskeun alasan gitu merhatikeun dan ungguk berijeng henteu ngarti lamun urang nya balik dicai terus rek asup ka kelas kudu ketrok heula lamun bisa mah nya supaya bisa keur kagok nerangkeun ketrok heula kagok kan nerangkeun dipotong kurang sopan padalapan non sebabna dina waktu rek diuk deui ulah caliwura atau seserian ulah caliwura ulah heureuy ulah seserian nya atawa nganggap ieu namanya teh henteu serius nah sababna lantaran ngahargaan ka batur nu aya di kelas ya bisa ganggu batur keur diajar supaya tetap fokus ngarga ke guru tanda pangatepat nama iya bisa ganggu batur anu keur diajar susurian batur nyaho batur keur fokus 50 P5 nu hubunganna ngahargaan budaya bangsa naon ya nah ieu nah kebenakan tongga global gotong royong berlaku kritis beriman dan bertakwa cing imak bisa lah nya ngajawab tah sakitu pangintannya sementara ieu di secara singkat we supaya ente kaget namun orang nyaharepan penilaian akhir semester sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyukeun punten nya bila kalepatan dibalikan deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.